wabarakatuh. Aturan wilujeng sumping ka Bapak Uleman anu alhamdulillah dina waktos pisan tiasa ngalaksanakeun silaturahmi ka kami sakeluargi. Kupituna kami atas nami Sayyidul Hajat ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atas kasumpinganana. Oke, haturan wilujeng angkat wilujeng kantun ka kasadimong beserta istri anu dibawakan sadang anu parantos ngalaksanakeun silaturahmi ka kami sakeluargi. Mudah-mudahan dina kantunkeun bumina Sayyidul Hajat diselamatkan di perjalanan dugi ka tempat tujuan. Oke, di kami atas nami Sayyidul Hajat nyuhunkeun dihapunten kantos peser kakirangan baik penampian maupun tuangan sareng leuteuna anu kami bisa yogikeun.